Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepedak dina channel Yopi Andriana. Dina dangatan ieu bade ngajelaskeun nami-nami rarangken dina aksara Sunda. Ieu nu kieu namina pamaeh ngarobah huruf jadi paeh, ka jadi ek. Ieu panghulu ngarobah i, ngarobah u panyuku, ngarobah e paneleng, ngarobah o panolong, ngarobah e pamepet, ngarobah eu paneuleng. Akhiran R panglayar, akhiran eng panyecek, akhiran he pangwisad, panengah L panyiku, panengah Y pamingkal, sareng panengah R panyakra. Sakitu panginten jadi gaduh fungsina masing-masing sareng aya namina masing-masing. Tah ieu rangkuman aksara Sunda. Sakitu ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.